aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid ngadenge kiaina jelema nu ngabangin masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat. Nini geus teu boga salaki, anak geus eueuh, incu geus eueuh, cak jan aku kabita amat. Datangnya na ka panitia. Panitia. Kula mah kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang naon ieu bae paku hiji. Ya, paku hiji ieu cek jan geus pitadeun di dinya. Teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya. Atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun. Hai guys, abah balik doang teman panitia dipaku di hareupeun lawang tadi tak guys, alhamdulillah balik. Tapi eta paku embu paedahna gede jasa. Aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun. Kolot. Di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol. Ka masjid sih makan najis. Nah, aya sorban bau hapeuk. Aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu. Digantungkeun di dinya. Kasimpulanna mah nini maot kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal langsung ka neraka. Ini begitu diintrogasi, masya Allah. Salat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji kitu keneh, bahkan kasalaki kurang pati adab. Ieu mah geus eueuh deui keputusan. Nini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Nah, geus begitu ka neraka, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Musa nu alhamdulillah sabada istrina pupus laku deui. Bersyukur ka Gusti Allah. Mun ieu mah jan pogo. Oge ka Kiai Haji Markasum nu alhamdulillah selalu eksis dina ngajalankeun dakwah melalui pangaosan. Oge ka Kiai urang sadaya, guru urang sadaya, dulur simkuring, pernah sasarengan di Bandung, di Ciberem,
ngannya nama atuh senior kuarima kulama junior jadi guru kula eta guru masak Kiai Haji Bujairimi terakhir Kiai nu pangkolotna Kiai Haji Profesor Dr. Supendi AF alhamdulillah udah doakeun kiai-kiai mudah-mudahan dipasihan kegiatan katabahan katawakalan sehingga bisa nuduhkeun urang dalam rangka ngawauhkeun urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana sipilna militerna nu alhamdulillah di tengah-tengah urang aya mantan dandim mana anu tadi dipakai kacamata mana oh teu ka dieu alhamdulillah di mantan dandim di kampung kosong atuh kembur dah berarti Kasepuhan Cikupa Bapak Bunyamin S. aya alhamdulillah tamu urang ti Cikarang alhamdulillah aya termasuk Bapak Haji Anyar anu hampir tewas di ditu tapi kembali pulang alhamdulillahirabbil alamin asal berita baik didengikeun aya eueuh ya almarhum tapi alhamdulillah kori urang alhamdulillah aya berikut sebagai penyelenggara Bapak Lurah Asep anu eksis selalu ngaji lain bae minggu bahkan lain waktu ngaji ge ngaji bae alhamdulillah pegatur acara nu alhamdulillah dina saha parantos ngabagian kasim kuring padahal cukup tadi ku Ki Bujairimi kula mah datang ka dieu ngadoa aju dahar balik sedep eta baru ka situ tah geus gedaheun eta tapi kulantaran meureun ti dituna kudu ngaji insyaallah ala kadar nambahan dina wengi ieu urang kempal di dieu dalam rangka walimatul wakil walimah gunting pita patali jeung selesaina bangunan masjid kudu nama ieu teh make pita kemudian digunting make gunting emas guntingna bikeun ka kula aslina gitu aslina mah gitu baheula di zaman Orde Baru Pak Harto mah lain sagunting-guntingna jadi guntingna dibawa balik kunaon eta teh dilanjut kos kitu tah tapi lamun ngaguntingna Ki Bujairimi teu kudu emas guntingna besi lah ya Allah ya Rabb jadi berbarengan jeung tahun baru Islam urang ngayakeun peresmian sebab cek Lurah Asep lamun can diresmikeun can sah salatna wah parah ieu bae parah ieu salat can sah ya Allah ya Rabb jadi sekaligus malam ieu
simkuring anu ngahuhuluan masyarakat di dieu anu sekaligus ngabangun tur nyaksian yuk ayeuna urang resmikeun bahwa masjid ieu telah selesai dibangun dengan biaya 5 miliar kurang. Kurangnya sabaraha? Alhamdulillah ayeuna kurang tos katingali dengan dirayakeun walimatul waqiroh ieu maka masjid benar-benar telah selesai resmi dipakai oleh siapa saja, orang tua, remaja, anak-anak, termasuk wanita tapi yang cantik. Atuh jan ini meribet ja. Aduh ya masjid teu meunang kaasupan ku nini. Teu kira-kira ya masjid. Ya Allah ya Rabb. Asana dibelem ku nini di masjid. Cek Kangjeng Nabi al-masajidu buyutullah. Masjid adalah rumah Allah. Setiap masjid di mana baik lain sakadar ngabangun masjid tetapi memuliakan Ka'bah. Ditingkat, direka, diukir eta adalah memuliakan Ka'bah. Nu mantak memeh dibangun ge masjid teh dikompas heula supaya lurus ka Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah. Sebab masjid menuju Ka'bah, Ka'bah adalah Baitullah. Geus masjid ieu adalah imah Allah. Ente hayang kapanggih jeung Allah silaturahmi. Aju teu pernah ditutup jam sabaraha bae ka imah Allah mah. Ka imah Haji Apeng mah aya waktuna. Ka imah Lurah Asep aya waktuna. Ka imah polisi aya waktuna. Ka imah RT aya waktuna. Kecuali jahe eueuh. Sarua jeung masjid dah. Pintu terbuka. Tapi masjid iraha ya waktuna eueuh. Sebab masjid mah lain anu bupati, lain nu presiden, lain nu RT, lain anu lurah, lain nu kiai, nu Allah. Nu mantak model di Cikupa aya nu ngajual masjid. Heran ya itu. Cikupa mana? Lah, moal kudu di bejaan. Masjid dijual. Lain di Cikupa di mana tuh? Di Cikupa. Teu nyahonya di dinya. Ya. Aing mah ti lokal mana ge nyaho. Tah geus make bahasa aing berarti asli. Bali beja-beja. Untung bae kaburu dimusyawarahkeun. Hampir terjual. Dek dijieun ruko. Ieu masjid. Tah ieu imah Allah. Setiap jelema anu ka masjid berarti dek manggihan Allah. Lantaran urang jadi manusia dibere pikiran. Pikiran eta jang tafakur. Ketika urang ningali lapangan lega, aya gawangan, cak pikiran urang, wow, ieu paranti maca sholawat ya. Pikiran urang Cikupa kan kos gitu. Dukuh bangsa bloon kabeh. Masa lapangan pakai baca sholawat. Oh, paranti main bola. Pikiran tafakur langsung muter. Set. Berangkat desa. Kantor kepala desa. Weh, urusan anak KTP sulit ini. Tafakur. Tafakur. Berangkat desa. Terus mengarah ke ditu aya hotel nelayan. Nah, iya paranti marhaba ya. Tuh.
tafakur nyahoan berarti orang dia. Nyaho berarti di mana coba ayo hotel nelayan di mana? Di mana? Di Jati nyaho berarti si osok tah. Orenganan orang Jati bakat tempuh doang nu ngeusina orang dia rah. Buat digiringkeun ku lurah. Tafakur. Di tafakuran oh aya paranti-parantina. Lewat set kantor polisi, polsek. Wah, iya berarti tempat setan. Setan. Tempat setan eta. Nu mabok bawa ka dinya, nu zina bawa ka dinya. Iya kan? Ah, iya. Eta tempat setan. Berarti kan polisi nage untuk menangani setan ya harus sesuai dengan setan. Maksudnya nyana bisa babacaanana. Polisi itu udah disangka lantaran nyana menangani setan, jadi harus bertampil seperti setan. Polisi. Jadi atuh orang naik motor bayar. Ayo polisi langsung. Woi, urang setan. Sian urang. Padahal makannya lagi aikan rapih memualna naon. Tanya ya, Trit. Oh iya Pak. Mana STNK? Waduh lupa Pak. Oh iya. Karena mah gak pakai helm. Lupa Pak. Lupa melulu kamu. Udah kalau gitu kan kamu STNK nggak bawa, helm juga nggak pakai. Udah sekarang mah bayar aja dah Pak. Waduh nggak bawa uang, lupa Pak. Lupa, iya. Kamu bawa otak nggak? Lupa Pak. Otak juga nggak dibawa. Polisi jadi bingung. Jangan taing salah ya. Tak eta kapangi jeung setan mah kudu disetanan deh. Ya Allah, ya Rabbi. Yes. Maksudnya lain polisina setan, tapi untuk menangkap setan-setan. Jadi tangkep masih Juned, jeung si Dedi, orang dukuh. Oh si Junedna keur kasurupan setan. Nah, si Dedi sarua tangkep. Begitu orang ningali masjid. Masya Allah, pikiran orang tafakur kan, berpikir ya Allah ya Rob, ieu mah satu rumah lain anu polisi, lain nu abri, lain nu lurah, lain nu kiai, lain nu camat, nu Allah. Make adab-adaban asup nage, ketika dek asup orang make sapatu semahal apapun dibuka. Sendal nu mahal kumaha bae dibuka. Naon bae anu kira-kira kurang sopan asup ka masjid tetap dibuka. Sebab masjid mah lain anu makhluk nu Allah. Anda kaya jelema so tatasaupan, ahli hakikat. Jelema ngadenge bahwa di dunia teh selain nabi aya wali. Wali ieu kan jelema anu mulia. Nyana tengah jalan kahujanan. Barang kahujanan neangan. Wah, ieu nu sugih ieu. Wali tolol pan kos kitu yang anu sugih. Nah, iya mantep ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cepat buka pintu. Emang ini siapa? Ana mantu Allah. Budak. Sekira-kira minantu Allah. Geus lain minantu bupati di Allah ya mah. Cak anu sugih teh siapa? Saya menantunya Allah. Mulia amat di jelema. Maksudnya kan nu sugih pasti mukakeun lawang, hajukan ngaran-ngaran minantu Allah kan dihormat. Meureunanan sarena ge kudu di tempat anu mulia, suguhanana ge dan lain-lain sebagainya. Pikirannya dah kos kitu. Sakali deui cak nu boga imah teh emang ieu saha?
ih buku minantu Allah ya alhamdulillah kula bungah jasa geus lain nabi deui mah minantu Allah malam ieu kata tamuanku bunga jasa dibuka lawang trek langsung dicekel leungeun alhamdulillah dibawa keluar mau dibawa ke mana saja mau dibawa ke rumah Allah sakana teh diasupkeun ka masjid dah inilah rumah Allah dikunci kunyana aja balik deui nu sugih mah sial sakana teh aing mah maksud ka imahnyana ge lain ieu atuh ka masjid bae teh kudu assalamualaikum ka nyana gara-gara salah nyebut kunaon nyebut minantu Allah atuh geus layakna minantu Allah mah kudu dibawa ka imah Allah tinggalnya na dikunci di luar kieu aing salah nyebut kira gara-gara jadi minantu Allah da ieu teu meunang salah maksudna imah Allah teh ieu lain Allah aya di dieu Allah mah teu di masjid teu di mushola aya di mana-mana maksudna imah paranti menuju Allah diluruskan ke Baitullah bait Allah aya di Mekah seluruh masjid sadunya kabeh menuju Baitullah ketika masjidna teu lurus ka Baitullah teu sah salatna mata kudu dikompas heula nu rapih masjid teh sabaraha derajat 3 garis khatul istiwa teh urang teh terbasuk janub atawa shimal nah iya kudu melalui ilmu falak kudu dikompas supaya lurus ka Baitullah Masya Allah lamun urang nyaritakeun tentang kehebatan ulama-ulama baheula geus puguh Syekh Nawawi jeung Habib Utsman ai eta Syekh Khalil jeung minantuna ai eta Mbah Bolong nu aya di Ampel sarua hampir sarua dongeng-dongengna ketika Syekh Nawawi datang ke Jakarta ku Habib Utsman geus dilempengkeun masjid teh tetapi cak Syekh Nawawi ieu kurang ngaler setik udah cak Habib Utsman udah saya kompas melalui rubuk tetapi ini masih kurang Habib Utsman geus kolot Syekh Nawawina umurna kakarak ge 13 tahun Masya Allah karim dina manakibna ketika Habib Utsman rada marah Syekh Nawawi seri begitu Habib Utsman mendesak dari mana anda tahu wahai Nawawi bahwa ini masjid kurang aler langsung ku Syekh Nawawi tanara dikitukeun doang teh make curug entek curug Rusdi ulah sembarangan eta bisa ngabolongan nya ngabolongan naon ulah rahasia teman loba dongengna ge hampir ditangkep nya eta begitu dikitu-kitu nah coba lihat di dieu ku Habib Utsman Masya Allah Baitullahna katingali masjid kurang ngaler kakarak didinya Habib Utsman meluk sanggesa meluk cium tangan Syekh Nawawi embung dicium tangan ku Habib malah Syekh Nawawi nyium tangan ke Habib Utsman Habib Utsman embung dicium tangan lantaran jahnya arhun bahwa ieu wali akhirna ieu embung dicium silih tangkep di dinya tuh mulia budak halna dicium ku Habib teu batal ka Habibanana Habib nyium Syekh Nawawi ya karim lantaran nyahueun Habib Utsman bahwa ya Syekh Nawawi waliun min auliyaillah sarua Ki Khalil Bangkalan sarua Mbah Bolong seperti kos gitulah nah ieu ge masjid ye kurang ka mana ieu sebenarnya namanya barang dideule-deule ku kula aya sih kekurangan mah aya kekurangan bener ya mah kurang serius kurang gede atuh jelema loba ing masjid leutik Masya Allah jelema di dieu sabaraha ribu ieu masjid dengan mun Jumaah kabeh jeung moal mahir moal mahir lamun Jumaah kabeh urang dieu ka dieu jeung moal mahir cek ulama geus moal ngan mantak ieu wayahna ngumpul-ngumpul duit deui ngagedean ka mana cenah kiai ka mana ieu ka dieu ieu mah imah batur lah imah saha mus tabrak
Kula masuk inget kadongeng di Baghdad deh baheula. Aya seorang pemuda ngabangun imah. Kunyana dibangun teh sekitar hargana 100.000 dirham. Sadirhamna 4 gram. Dinar sadinarna 4 gram. Kemudian kali 100.000 dinar. 100.000 dinar kali 4 gram. Lamun nitah ngitung ka Haji Pendi asana saminggu mal beres. Mal sekolah. Mun nyana bisa ngitung sugih. Kulantaran nyana mah dagang terus tapi teu bisa ngitung atuh datang ka kuari hutang nu gede. Gara-gara kurang bisa ngitung. Nah, iya begitu mulai dibangun agrengna luar biasa. Kabeh unggal jelema nu liwat ningali nu teu godeg kepala. Masyaallah, betapa bagusnya, betapa megahna. Setiap jelema nu liwat, nek ngora dek kolot budak mah komo, wah ieu mah nya gede nya mewah, nya gede nya mewah. Kabejakeunlah ka Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kan seorang sahabat. Nyana kulantaran geureuhna luar biasa, akhirna ningali. Begitu ningali batur gogodeg nyama tungkul bae. Cek saya nu bogana seorang anak muda di mana nyana naina tuh groker ya rajul ta'al datang ente kenal ka kaula sangat kenal cek mana ieu kan sahabat Malik bin Dinar sumun alhamdulillah aya naon tuan ieu ngabangun imah sakieu poharana kula bangga alhamdulillah cek jana teh asal sanagri Baghdad moal aya panggedena jeung pangmewahna jeung pangmegahna kecuali imah ieu bangga luar biasa nuhun lantaran kula ieu usaha kemudian kapercaya ku Gusti Allah usaha kula sehingga kula hayang nyieun termegah jeung terindah imah di negeri Baghdad ayeuna geus kesampaian alhamdulillahirabbil alamin. Umur ente ayeuna sabaraha tahun? Alhamdulillah cenah kula sekitar 35 tahun. Umur rata-rata sabaraha tahun? 63 umur Kangjeng Nabi. Lamun 35 sampai 65 tahun berarti tersisa sabaraha tahun? Sabaraha? 30. Bener kan? Terbukti kan? Bodohna bener. Atuh terbukti. Ulang. 63 tahun nyana geus 35 tahun tersisa sabaraha? Bener terbukti kan? Atau terbukti? Enggak. Paingan kolektor ngudag-ngudag bae. Atuh bangkrut. Jadi kurang sabaraha tahun? Ye. Tu alto wae hanas dibawa ku aing. Bodohna kabina-bina. Sakitu teh bisa geus kieu bae. Mun bisa beureun opat kabeh. Nah, cek Malik bin Dinar ente ngeusi berarti 30 sekian tahun. Nah. Sisana ieu deuk dikamanakeun imah sakieu megahna. Pamajikan ente kemudian ngeusi masih keneh tangguh ya imah dieusi ku incu masih keneh tangguh kumaha lamun diojol ku ari ieu imah ieu diojol jeung naon tuan diojol jeung kemewahan 70 kali lipat seperti ieu gedena mewahna 70 kali ji atuh kula mah resep jasa lamun diojol mah lamun bener-bener daek diojol deule kaluhur nyana embungeun deule kaluhur aya naon tuan deule di luhur sakali dua kali katilu kali nyana daek ningali kaluhur begitu ditingali di luhur Masya Allah aya istana
nu hese dicaritakeunana anu hese dibandingkeunana eta mah lain bangunan dunia cek manehanan lamun ente daek ojol jeung eta ieu imah nu sakieu megahna imah nu sakieu gedena wakafkeun jang ka masjid sok harita keneh lantaran geus dibere dedeuleuan istana nu sakitu poharana henteu cengkat deui detik ieu menit ieu abdi mah kajenting susah hirup jeung anak jeung pamajikan ieu imah dek diwakafkeun jang masjid lantaran geus kadeuleu istana mata cek ulah tadi ieu tanah saha bae ieu pokona gedean ieu masjid ka dieu cakna ieu tah engke dibere istana di ditu ojol ieu ge asana ka bawah yang kemaya Mas saya sana isuk asana ya geus lah sana kana ka kiaikeun bae ulah ka masjidkeun mantap di lain lalaga anti harita langsung pamajikan nanya ka kunaon eta imah nu sakitu megahna encan anggeus geus diwakafkeun ka masjid masyaallah neng urang moal kebal hirup di alam dunia kakak geus ningali istana di mana cak yana geus hese nyaritakeunana pokona neng mah geus ulah daek mewah-mewah di dunia aya engke di akhirat ku kakak diajak wah cak yana ieu kakak jadi kieu ngobrolnya lantaran nu kapanggihna wali Allah bisa ngabukakeun hijab sehingga jelema percaya geus urang ge lamun kapanggih jeung ahli tauhid beneran nya make kana tauhid urang bakal percaya kana ilmu tauhidna. Namun jelema ahli fikih make kana fikihna ketika nyaritakeun fikih percaya nyana kana fikihna. Ketika urang kapanggih jeung ahli hakikat bener-bener nyana ngahakikatna urang cinta ka Allah bakal resep gerage. Sebab naon disesuaikan jeung nu nyaritaan. Tuh nu bantak ieu al masajidu buyutullah. Masjid adalah imah Allah, lain sambarangan. Geus dina Al-Qur'an ge kan dijelaskeun fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya satu bangunan dipersilakan ku Gusti Allah untuk diagungkeun diluhurkeun disucikan Gusti Allah yang baca Quran zikir dan lain sebagainya bentuk naon eta bangunan buyutillah fi buyutillah azinallah masjid. Mendak kurang beda salat di imah jeung salat di masjid. Salat di imah makan aya suara TV. Allahu akbar. Ting dong ting dong ting. Keur peureum ge naon eta? Jija iklan tah mah. Yang didegeun bawail maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Padahal mah salat sunah poho Yasin. Barang balik deh kali aing ngalantur kunaon maca Yasin sakjana ieu balik deh qul a'udzu birabbin nas malikin nas balik deh Allah eta di imah salat di imah mah kos kitu salat aya henteu kitu salat di kamar lah cuma TV pareuman radio pareuman HP pareuman salat di jero kamar Allahu akbar meunang sarakaat pamajikanna nyingkap. Ya Allah, ya Rabbi, aya guha di dieu. Nya lagi geus teu beres. Begitu bareng sarakaat gegeuraan we ka 2 rakaat teh ya. Begitu asyhadu an la ilaha illallah 2 nu ngacungna. Ngacung nu ieu mah, tere nu ieu mah teu. Tah eta kan salat di imam mah kos kitu. Mantak salat di masjid, ya Allah, ya Rabb. Lamun baheula Sidina Abu Bakar Siddiq boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Lamun Sidina Umar boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Lamun Sidina Ali boga masjid sorangan abeh ngeunah salat. Mun Sidina Gomamah boga masjid sorangan abeh ngeunah salat. Mun Salman Al-Farisi boga masjid sorangan abeh nikmat salat. Baheula makan aya masjid Sidina Abu Bakar, Sidina Umar, Sidina Utsman kabeh di Madinah teh. Eta teh maksudna abeh ngeunaheun jasa salat deuk sabaraha ribu rakaat bae. Tuh. Nah, di dieu ge dimanggakeun deuk salat 1000 rakaat
Masya Allah lamun aya jelema bisa sholat sapoe saputing 1000 rakaat jadi geus mantep sorga bae pokona sanggup Bang Haji 1000 rakaat turun taruhlah 500 dagu 100 ya aduh iya 100 kan teu turun ke saya malah 50 rakaat ya Allah masih kan 10 nu sunahna 10 Masya Allah mun kula malaikatna enggeus kolot-kolot teh budak ngaon gawe atuh tah kadadan 1000 rakaat atau 500 kadadan 500 rakaat 100 rakaat sapeting tahajud. Aduh cenah kiai 100 rakaat batu teu kabagian waktu geus 50 rakaat. Duh cenah 50 gitu kiai teh boleh pagawean urang teh kudu pagawean kiai ge henteu. Tuh sia mah sok aju ka kiai ge henteu. Ngacaprak sia mah. Geus atuh 10 rakaat. Asana cenah kiai 10 ge berat cenah. 2 tuh. Asana cenah 2 ge kulo mah teu sanggup. 2 ge teu sanggup keneh bae. Geus jang urang dia mah asal neuleuh bae ka masjid. Oh iya masjid balik deh enggak sakit asalnya hoba iya masjid oh enggak balik deh enggak sakitu ge bakal ka sorga ku sakitu ge ieu naon ieu ieu masjid oh paranti ka Allah kan nyaho pan nyarata enggak sakitu doang ka sorga teu kudu salat asal sakitu doang geus geus komo nengok doang mah di jandela set ieu masjid kan aja balik deh geus surga batak ucap ka urang dia geus teu kudu lah cek teu kudu salalat lah geus asal neuleuh bae oh ieu masjid ieu geus asal ieu masjid geus surga atuh kan lain nyaritakeun masjidna Kangjeng Nabi ge nyaritakeun man bana baitan yubadullah ih saja lemah nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun di surga anu tadi anak muda ngawakapkeun imah jang masjid dirombak menjadi masjid sorga langsung boga istana atuh urang dieu ge geus emang jang ngabangun geus nu mere semen anu mere bata anu mere pasir atuh geus teu kudu salat sorga ieu cenah kieu ngeunaheun amat ngeunaheun geus masalah aduh batak cek lagi asal deuleuh oh ieu masjid geus geus alhamdulillah aing bakal dibangunkeun kan di sorgangan ieu nyana imahna di sorga kan kudu ka ditu melalui neraka ngojay mal kebal 1000 tahun tah ieu bangunan teu kudu salat loba-loba urang ningali bae geus jadi ibadah sakumaha urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa urang ningali nu diharamkeun ku Gusti Allah jadi siksa ningali anu diwenangkeun ku Gusti Allah komo ieu mah jang paranti ibadah ka Gusti Allah atuh jadi siksa mantap daripada nonton TV mending neuleuh masjid ye biasa kenal lah yang neuleuhan bae geus salat moal neuleuh doang ieu mah cak kiai ge neuleuh doang gajaran sakene ge teu kudu salat geus pokona mah kebal-kebal mah nyana ge kan izin sapoe neuleuh 2 poe neuleuh 3 poe nyana ge mikir aing neuleuhan doang teu salat goblok ya aing ya tah mantak neuleuh heula neuleuh heula ka dinya kayak kan anu nanya keur naon mang neuleuh masjid geus salat mal sapoe 2 poe man keur naon neuleuhan bae masjid tuh emang neuleuh bae jecak kieu ganjaran geus bae kitu eta terus bae menang sambigu aing si tolol teh nya sakieu batur nu salat aing nu neuleuhan doang tah ge mah kebal-kebal mah nyobaan aing salat lah tah jadi ulah wakadita salat ka jelema neuleuh bae heula neuleuh bae heula urang seperti tahajud ulah wakat tahajud berat hudang bae heula hudang hiji wah waktu tahajud dia jaga teh geus cukup aing maca kieu ge jak hudang doang geus malah mah hudangna ge balap jeung ieu heulaan ieu hudangna ge kabawa ku eta hudangnya nya ge tah aki-aki mah teu hudang nah ieu hudang ge kebel-kebel mah nya ge aing naon gawe cek nya ieu hudang atuh mending tahajud geus lah tahajud aing mah 3 rakaat bae
Woi, sok pemajikan di mana aya tahajud sarokat? Cak kiai ge seutik-seutik. Tah geus pokona aing mah sarokat bae. Atuh tetep salat mah 2 rakaat teh lain witir. Mong aing mah sarokat bae lain. Rakaat bae usul surat tahajud rakaat Allahu akbar. Rukuna geus hiji ruku. Sarokat bae hiji ruku kan. Cak pamajikan salat si kos gitu. Ya sia aing mah sarokat ge salat sia. Atuh ku berat-beratna. Malah mah geus disiapkeun. Tahajud mah tahajud anggal geus di dieu bae. Anggal geus di asal. Asyhadu an la ilaha illallah wa assalamualaikum. Geus teu bisa ditanya geus. Asalna 2 rakaat paeh di bulan. Mulayan setik-setik. Ieu dunia nu sakieu megahna bakal ditinggalkeun ku urang. Bakal ditinggalkeun ieu ku urang. Anu ngabaturan urang ku ari teh 3, harta ngabaturan urang, jadi batur urang harta teh mobil segala rupa imah. Nu ngabaturan urang teh keluarga, pemajikan, anak, dulur kabeh. Nu ngabaturan urang teh amal urang. Ketika datang ke kuburan 2 balik, tinggal amal urang. Saya ikut terus. Haji Pendi, saya amalmu dan saya kemanapun akan ikut dengan engkau. Kok cek Haji Pendi, kok jore amat sih? Iya, salah siapa? Terserah Anda lah. Kok bisa jadi jelek begini sih? Ini kenapa? Harus tahu dong, kan dagang enggak jujur. Ini saya. Waktu karung dioplos kan saya. Waktu membohong harganya belum dapat padahal kan udah untung kan saya. Di samping itu juga utang orang gak dibayar kan saya. Terus kan mobil juga kan kreditan saya juga kan. Waktu sama si Mbak tetenya digitu-gituin kan saya. Tuh iseng caknya belum tuh coba. Pokoknya saya akan setia ikut terus. Cek Haji Pendi jangan dong, saya malu sama teman-teman, nggak bisa. Saya tetap ikut mulai dari kuburan sampai ba'ats, sampai mahsyar, sampai timbang, sampai nyebrang jembatan Siratal Mustaqim. Saya terus ikut. Ya semua. Maksud batur mah baragus. Ya Allah. Kunaon ieu masjid teh sehingga bisa nyalametkeun umat. Ku ngabangun masjid bae Gusti Allah bakal nyieun istana. Lantaran ku ayana masjid teu bocor, jelema ibadah tenang. Dengan menemukan ketenangan, nu ngabanguna bakal diganjar leuwih tibatan anu ngalaksanakeun salat. Ji ketika panas, Masya Allah aya kentengan, cecak-cecak kentengan aing moal bisa tentrem ibadah. Kulantaran tentrem na ibadah aing teh ieu teh kenteng. Nang saha ieu ngabangun nu ngabanguna bakalna leuwih tibatan anu salat. Mantek cek kula mantek kudu saralat ya. Nu ngabangun masjid bang geus bae. Geus. Atuh gede jasa ganjaran aja. Ya Allah ya Rabbi, bayangkeun batur bisa sholat dengan tentrem, na ngabangun saha? Batur bisa maca Quran dengan tentrem, na ngabangun saha? Batur bisa itikaf dengan tentrem, na ngabangun saha? Sedangkan menenteramkan manusia, mengamankan manusia, pong bade gedena ganjaran. Lain masjid bae, ngamankeun. Contoh di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, aya jelema datangkan ka anjeunna Tuhan, aya naon? Abdi hayang jasa okos murid-murid Tuhan kadanan cara Tuhan. Maksudna hayang ibadah ka masjid, ka majelis, haju zikir kadengena ku nikmat eta ibadah. Selama ieu anjeun naon pagawean? Abdi mapan ngahalangan musuh di ditu teh, jadi tentara. Ngahalangan musuh ieu pan keur peperangan ayeuna. Abdi mah ditugaskeun teh di ditu teh perang angkat senjata, kadang-kadang teu salat. Abdi mah di ditu teh angkat senjata ketika musuh datang. Yahudi datang, abdi bagianana Masya Allah ningali kiai ku nikmat amat.
Cituan si Abdul Qadir, wallahi kula jeung anjeun muliaan anjeun, kula bisa ibadah lantaran dihalangan musuh ku anjeun. Teruskeun kula ngajamin di akhirat heulaan ente ka surgana. Atuh tentara ngamankeun negara leuwih tibatan Haji Pendi ka surgana. Haji Pendi mah keur kikieuan mah teu datang-datang tentara mah we. Ji, ngapain situ Ji? Ini enggak nyampe-nyampe makanya. Eleh kun tentara. Ji, ngamankeun. Kopral maka dikitu ge. Eleh ku kopral. Atuh kumaha ku jenderal. Polisi lamun bener-bener ngamankeun negara. Saat manusia keriweuh datang polisi. Tenang, ada saya. Ada apa ini urusannya? Ini berantem soal apa? Ini soal perempuan. Nginggir semua. Sini perempuannya. Aman. Sial tak polisi goblok. Ngamankeun. Negara keracak-acakan polisi. Urang kan waduh. Ya. Urang lewat. Jalan macet. Lu bisa nangani, tapi ku polisi. Langsung turun. Stop punya kaditu ieu ka dieu. Urang ge bunga, adena aya polisi. Emang lain ganjaran eta. Ganjaran. Masya Allah, tah lamun polisi bebeneran ngamankeun negara dalam negeri keamanan teh bener-bener ngamankeun, abri ngamankeun, atuh pangheulaan nya ka surga. Pokoknya dijamin jeung Haji Pendi jauh. Haji Pendi mah maleset nya mah di jembatan Siratal Mustaqim ge galeang. Wah. Malaman di tukang 1, 2. Bener bae ngegejebur. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Rabbi Muhammad. Nah, tinggal kuari urang ningali dedikasi polisi bener henteu ngamankeunana ente anu menilai. Bener henteu abri ngamankeun negarana ente anu menilai. Ketika bener-bener polisi ngamankeun negara, atuh pohara jasa sarua jeung jelema nyieun masjid, kiai nu ngeusi, ustad nu ngeusi, santri nu ngeusi, masyarakat nu ngeusi, kabeh kan ngaromong, "Yeuh urang ngeunaheun jasanya yeuh masjid na ngabangun saha?" Dongeng aja Haji Pendi ngabangun masjid. Allah. Nya mah atuh pan sodako ge 100.000 ka masjid minta dikembalian. Teu kira-kira pan. TKM ya tah 100.000 kembalina. Berapa duit? 90. Masih bagus. Nah, iyalah masjid ulah disangka masjid teh sakadar masjid. Lamun kula sok ngadongengkeun di Mesir baheula aya hiji nini kabita jasa tentang bangunan masjid, ngadenge kiaina jelema nu ngabangun masjid bakal dibangunkeun jaga di akhirat. Nini geus teu boga salaki, anak geus eueuh, incu geus eueuh, cak jan aku kabita amat. Datangnya na ka panitia. Panitia. Kula mah kabita ku ganjaran aju teu bisa nyumbang naon ieu bae paku hiji. Ya, paku hiji ieu cek yang geus pitadeun di dinya. Teu bisa kula moal balik lamun can ditempelkeun di dinya. Atuh sapira hiji nini henteu kula mah moal balik, bogana ngan hiji doang ieu paku panempelkeun. Hae geus, abeh balik doang teman panitia, dipaku di hareupeun lawang tah teu. Tak tah. Gas, alhamdulillah balik. Tapi eta paku embu paedahna gede jasa. Aki-aki mantas wudu calanana najis gantungkeun. Kolor. Di hareupeun masjid baheula makan kitu tolol. Ka masjid sih makan najis. Nah, aya sorban bau hapeuk. Tempelkeun di dieu. Aya baju-baju bau hapeuk tempelkeun di dieu. Digantungkeun di dieu. Kasimpulanna mah sini nini maot kaimpilah ku seorang waliullah kiamat. Begitu kiamat langsung timbang amal, langsung ke neraka. Ini begitu diintrogasi, Masya Allah, sholat kurang bagus, puasa kurang bagus, zakat kurang bagus, haji gitu kene, bahkan kasalaki kurang pati adab.
Ieu mah geus eueuh deui keputusan. Nini kudu ka neraka. Sadar nini ge aing mah tuh ka neraka geus sadar aing banyak pagawean aing kos kitu. Nah, geus begitu ka neraka, set paku bleng. Wah, malaikat, saya adalah paku yang ditempelkan di depan pintu. Depan pintu masjid ini siapa saja yang mau masuk selalu menggantungkan yang kolor, yang sorban, yang udah bau bentak di situ. Saya nih, maka saya tidak ridho dan tidak ikhlas kalau yang punya paku, yang punya saya masih masuk surga. Tidak bisa. Tidak bisa diasupkan ke neraka, tidak bisa lantaran aya paku ngahalangan. Tidak bisa. Seret deui ku malaikat ka ditu karena pintu nu hiji deui. Paku pindah ka dieu. Malaikat geus puyeng, pindah ka ditu. 7 lawang paku aya bae. Bebeja ka Gusti-Gusti. Ieu sini ini pan padahal mah kudu dikanarakakeun tapi ieu nyana kahalangan bae ku paku. Cak Gusti Allah aing ridho jasa sebab nyana mah bogana sakitu-kituna gas. Balangkeun ka sorga habak. Balangkeun ku malaikat nih geus di dieu ge jang naon balangkeun ka surga wah blakna geus kieu we nya tadi panitia can datang nya geus datang panitia karak datang nih mana di dia siapa dulu siapa ini mas atuh sombong atuh bener sih mah ye nah nu mantak geus ibu-ibu kalau mau anu ngabangun masjid itu kudu hese-hese paku bae hiji. Mal anggeus sasana emang. Saletik paku bae mangpaatna pohara atau komo nu lain-lain. Masya Allah karim. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di pas tahun baru Muharram, tahun baru Islam, sekaligus orang meresmikan masjid. Lain berarti ieu masjid can dipake, tetapi supaya jelas bahwa di dia ngabangun masjid telah selesai. Ganjaranana nu ngabangun ieu insyaallah luar biasa. Geus lain di dieu bae engke aya nu ngabangun masjid mah pan lain urang dieu. Masjid itu masjid Allah, ayo boga. Masjid itu ayo. Tah Haji Pendi alhamdulillah nyana jadi panitia masjid. Masjid hampir dijual punya. Geus bogo kotak malah leungitan lain ku batur. Nyana deui. Teu beres panitia. Urang dituna ge geus aing ngeluh ka nyana. Asal kiamat. Ngan untungnya na deket ka kula. Sanajan nyana kos kieu ge. Maksudna ku urang lemburna mah deuk dibalangkeun. Cek kula teh tenang. Moal kebel deui teu kudu diteluh. Mal kebel deui atuh umurna ge geus sabaraha geus teu kudu hese-hese antepkeun moal kebel atuh KTP-na geus umur hidup ya Allah ya Rabb para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah urang hirup tak bisa-bisa lantaran urang aya anu nyatet malaikat kiri kanan inggis lamun urang inget kadinya bayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid aya catatan-catatanana tinggal urang tafakur bae ku ari mah ye tafakur teh kumaha maksudna berpikir lamun sapoe 24 jam lamun sabulan kali 24 jam 30 poe kali 24 jam lamun setahun 360 hari kali 24 jam sabaraha jam umur urang telah lewat nu kamari nu kakarak satahun 10 tahun anu 50 tahun mulai isuk tanggal hiji kaharep urang teh masihkah diberi modal ku Gusti Allah sehingga waktu eta dipake sumpah dina Al-Qur'an wal asri demi waktu maksudna umur urang teh sebagai modal
lolobana nu ngagolangkeun modal teh hayang untung. Tapi dina Al-Qur'an geus dijelaskeun innal insana lafi khusr. Hampir rarugi. Ulah nu jara rauh ieu nu aya di dieu bae. Umur ente sabaraha tahun? Kalkulasikeun geura. Dipotong sare. 12 jam sapoe potong sare, nu 3 jam, nu 8 jam nurutkeun dokter mah. Nu hirupna sabaraha? Kemudian anu dipake nonton TV, SMS-an, main catur, main gaple, nu ulin sabaraha? Nu dipake salatna keur salat bage teu inget ka Allah. La fi khusrin. Modal nu aya di urang, umur nu dibere ku Gusti Allah hampir rugi kabeh. Nu mantak sing hade ieu umur urang teh modal, mantak waliullah ma waliullah. Atau para solihin selalu memperhitungkan napas kaluhur besi poho ka Allah, napas kahandap besi poho ka Allah. Napas kaluhur besi lain pake ngaji, napas kahandap besi lain pake ngaji. Selalu kitu bae pemikiran teh. Mantak lamun urang hayang fokus ka Gusti Allah penting, tapi di pelajaran ku kula mandi. Setelah mandi wudu, setelah wudu maka pakaian putih lamun aya, sorbanan anu putih, make minyak duyungan. Nah, teuing beureum. Asana aing terepae. Atuh asana aing ye, asana ye. Ibu minyak duyung gimana lain deui. Tah, eta teh pemikiran urang teh, sangkaan jero hate urang, kadar urang sakitu. Jelema eta ditinjau ku ahli hakikat, ulah ku Allah, ulah ke Kangjeng Rasulullah, ulah ku para waliullah. Perasaan urang baheulanan, perasaan urang, darajat urang di dinya. Lamun urang boga keyakinan, berarti urang luhur. Lamun urang masih kene sangka-sangka, berarti urang handap. Mun masih kene urang teh hayal-hayal, handapna ge handapna deui. Jelema lempang di peting. Begitu lempang, aya jelema ditu lempang. Wah, asana caknya penjahat ya. Asana penjahat ya. Kan eta ngaranna kan sangka. Lumpat jana. Lumpat. Alhamdulillah. Begitu lumpat mangge masjid. Asup nyana ka masjid. Begitu asup ka masjid, alhamdulillah aing salamet cakna ieu. Di masjid mah biasana sok pake nyalateun cekna kieu bae tengah peuting teh ulah-ulah tadi beurang cekna anu nyalateun di dia asana aya pocong ya aing mah. Lah geus teu beres sih cekna teu beres aing mah mending lumpat deui bae lumpat deui. Begitu lumpat deui nah aya tembok ieu langsung asup naek ka dinya aya liang nah di dia aing aman horenganan nu ngagali kuburan teu jadi enak kieu bae di dia ngagali kuburan terjadi jadi kieu isi cek ada liang tanaonnya liang tanaon horenganan jang isukan lain terjadi jadi aya nu maot isuk deuk dikubur di dinya datang malaikat ka dinya cuk man rabbuka ngecek jalan teh je pan aing ditanya ya man rabbuka yana culak cileuk saya belum mati bos. Malaikat kau udah di sini kamu? Saya lari menyelamatkan diri. Wah, tidak bisa cek malaikat. Gua tanya lagi. Kalau kamu benar-benar belum mati, pasti kamu bangun. Wa man nabiuka. Punya nanggeus kikieuan bae. Wah, tudangnya. Ya Allah, ya Rabbi. Orenganan bener di kuburan ditanya cekna. Aing can pae ge katanya cekna. Isa sih nu pae. Akhirnya cara lompat teh kapangi deui jeung nu dianggap kunyanas musuh teh. Si anu tadi lulumpatan kan? Kunaon sia lulumpatan? Ieu kan penjahat caknya. Aing mah guru ngaji lain penjahat. Ieu kiai. Mantak aing neurekeun sia ge lulumpatan aing karunya ka sia. Masya Allah, harenganan ieu kiai Allah, alhamdulillah. Kunaon sia emang lulumpatan? Kanggap eta teh penjahat tah.
eta teh anggapan urang kos kitu teh tak anggapan eta teh kadar diri urang. Mentek lamun urang tengah penting ya. Hudang, haju, sieun amat. Eta berarti urang kadar urang handap. Handap. Kudu berani lah si awak, si kiai ge berarti asangkaan kos kitu sia handap. Ya waliullah mah di gunung sorangan, di leuweung sorangan. Das ka masjid. Iya goblok si awak. Kunaon rendah-rendah teuing sia. Langsung ke masjid jam 2. Allahu akbar. Ayat tah. Dah bohong. Bohong sia kajian ku kawa ge dedeulean doang aing mah. Pocong-pocong sia. Bohong sia. Kucuk-kucuk bohong. Kucuk bohong. Orang bener. Iya lagi baca. Wayahu. Macuna mah wailah hukum. Balik ke wailahu. Kadar jelema teh di dinya aya. Tapi lamun wanian mah kan, sia pocong beneran apa ngalalaga? Pocong beneran di dada aing aya Allah. Hah? Teh sieun sia tampiling sakuai. Pocong ge waduh ini teh. Baru kali ini ada yang mau nempeleng gua cenah teh. Wakat kudu wanian urang. Nah, kadar urang aya di mana, keyakinan urang datang ka mana. Belajarlah urang teh ngaleungitkeun sangkaan-sangkaan. Lamun urang dek belajar ka Gusti Allah. Ieu kan tadi kula dek mere cara wauh ka Allah. Mandi, wudu, salat, diuk. Napas urang deuleukeun ku urang. Deuleukeun napas urang. Jateu ka deuleukeun. Deuleukeun ge lain napasna tungtung irung. Eta teh cara memfokuskan diri, ente kan geus karolot ku ari can bisa ibadah. Carana kos kitu teh. Deuleukeun tungtung irung urang. Maksudna engke ge leungit nu sajen ge. Coba ge praktekkeun ge ku ente. Leungit ge. Ieu kan urang nu mantak haju teu husu ge salat. Kunaon eta? Allahu akbar asananya ieu ke asana ieu. Budak aduh tah budak. Popok di mananya popok. Keur salat ka popok ingat. Ingat sak Imam Hanafi. Imam Hanafi teh kapan kadatangan ku muridna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon maksud kula ieu teh ka dieu mama minta doana. Kunaon? Kula boga kaleunggitan di imah teh. Naon? Kaleunggitan emas, mangkaning eta emas teh jualeun. Masyaallah. Kula minta doana. Geus, ulah sia-sia tahajud. Tahajud. Ya, insyaallah geus. Henteu bacana kula mah minta jampen tahajud ceuk Imam Hanafi geus insyaallah. Hayu geus. Tanggung jawab mama aya ge. Sholli salat tahajud. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak eta di mana? Kita keke ditendena di mana? Sapeting dacan kapanggih. Tahajud deh Allahu akbar. Harita kan di pasar, haju kan di bawah. Haju ke mana? Karaya dua peting, Sholli salat tahajud Allahu akbar. Mimiti buka tadi dinya dibukanya. Oh bener, orang di luhur lamarinu itu, masya Allah, gegeraan bae cenah, likum. Iya, alhamdulillah, isuk-isuk gegeraan bae, kapanggih kan, cek Imam Hanafi, alhamdulillah, kapanggih, mana, tayu barangna, maka tuh tahajud, kadi itu nanti tahajud, nggak berarti itu orang leungit naon baik, ku tahajud maka kapanggih, dan sholatna belawan. Asal sholat behaju bae kapan daratang kabeh tadi ka jarum-jarum potong aya. Ish masyaallah. Dele tah aya irung urang. Sabaraha kali 70 kali sepat. Ngeleungitkeun poho, ngaleungitkeun moho nu saja. Pan ieu teu fokus urang. Nah, geus beres, karak deui. Teu sian.
mulai sapeting 2 peting 3 peting geus teu inget kana naon geus geus teu inget kana naon sesengitan naon siapa dasar borangan gitu deh heran aing mah aing hese nuduhkeuna guys eta mah ala kadar kos kitu bisa ngan moal diteruskeun ngan sakitu ge coba ge sakitu ge coba asal penting bae urang teh jam 3 misalnya 3:30 roh napas urang 70 deulekeun eta ke poho segala deuk ka Allah teh kan kudu boga cara nah ge kebel-kebel tak kebel-kebel geus disian ku Allah aya ke ngambe naon ya si sesengitan bangun sengit mawar teh asana ya nah, ala kadar jang pepeta mulai dek ibadah seperti itu insyaallah ente engke tafakur teh eta tah kitu heula engke poho ge poho dunia poho makhluk poho kan ieu urang nu mantag teu indah ge ibadah lantaran ingetna lain ka Allah. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kurang di tafakuran, waktu tafakur sebab umur di jero waktu tafakuran, lobaan kahadean apa lobaan kagorengan, ketika isuk paeh aing ieu kira-kira kumaha tafakur ngaranna. Lamun aing isuk dikersakeun ku Gusti Allah paeh, kira-kira amal aing goreng apa bagus, tafakur ngaranna. Tahun-tahun anu geus kalewat lobaan bagus apa lobaan goreng iya Karim mulai ti isuk tanggal hiji abdi ka ditu insyaallah Gusti abdi teh hayang untung modal nu dibikeun ku Gusti ka abdi teh yakne ngagunakeun umurna kadana napas deusian ku Allahan atuh salat nu rapi salila hirup urang Gusti nu geus sampurakeun bari nu encan dikodoan kodo nu kaharepna ka dieu nu ka tukang mangeus nu kaharep ka dieu mudah-mudahan Gusti bisa merek ka abdi nah ditafakuran gara-gara ku urang sakumaha tadi nafakuran ngabangun masjid namun urang tadi nafakuran jelema anu siap ngawakafkeun tanah lantaran geus kadeuleu kaindahan anu dibukakeun hijab nafakuran urang jelema-jelema anu sakumaha tadi nini paku hiji bae masyaallah ketika Allah ridhoeun horenganan indah jasa geus puguh jelema nu ngalobakeun salat ngalobakeun maca Quran dan lain-lain sebagainya nah ieu horenganan geus aya bagian-bagianana tinggal metakeunana urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu bentukna geus kos masjid ulah cara di Jakarta mah kan di gang teh di gang mushola masjid teu kos masjid lantaran kaayaan ge darurat mentak loba nu kasalahan kumaha kasalahan teh tukang ngamen teh di hareupeun mushola ge we konteng-konteng anak hayang turun 100 mati 1 tinggal 99 encan aya nu keneh mere anak hayang turun 99 mati 1 tinggal 98 angel keneh kabeak eta anak hayang turun nya geus gigian bae saha ieu nu kaluar jauh bareng kaluar jol bae di sisi mas kenapa itu mah bukan rumah emang ini apa itu mah musola oh musola kok enggak ada menaranya enggak ada tanda musolanya kirain rumah atuh saya udah habis berapa lagu Masya Allah udah dah lagu saya wakafkan buat musola wakafkan lagu itu beres ya iya mantap kudu aya tanda kan iya tanda aya hareupan ka dieu ieu mah masjid ngaranna ieu wow mantep biasa ieu mah menarana aya teh we menara aya tuh geus aya hiji apa opat kar hiji 3 deui menara 3 bae kadeuleut kan di mana-mana deuleu oh tuh masjid di mana-mana tuh masjid salat banteu tuh masjid ya Allah ya Rabbi. Nah, iyalah lamun urang napakuran, lamun urang carita tapakur loba. Lamun urang carita tapakur loba. Mana tapakur teh kieu maksudna berpikir bagian urang, bagian lain urang maka jen kuku mah henteu bae. Nu sok kukula didongengkeun ti abah kula teh
Ai memang rezeki urang mah rezeki urang bae jelema ngadahar jago geus datang ka dieu lain rezekina mah lain bagianna kotok jalak kan saet sial tuh kotok padahal geus datang ka bibir tah lain bagianna mah lain bae baheula ya raja teh ngabagi-bagikeun ka jelema anu soleh kiai jeung kanu lain kiai. Tadi kan dongeng roti, gula dek nyambungkeun tadi, ya. Kan tukang roti teh nyieun roti dua macam. Di jerona roti nu hiji ieu tendeunan mutiara. Di tendeunan batu-batu mutiara, jang Paris Kiai. Segede kieu. Nu hiji di jerona ieu mah ditendeunan teh ngan sakadar ditendeunan coklat doang. Eta mah jang Mang Saji Pendi nu kada itu lain kiai. Yes, beres. Gus Jun nyono rebuan. Diumumkeun kan ke masyarakat nu kiai bagianna nu ieu nu lain kiai ieu. Aya jelema nu lain kiai kikiaian. Kikiaian dia make sorban make jubah sebab dibedakeun pasti jerona beda cakena ieu. Geus aing rek nyarupaan kiai lah. Anu lain nu kiai beneran lah nyana mah geus teu pati butuh ieu mah ngalaksanakeun pangundang raja bae nyanang make baju biasa bae. Begitu datang ka lawang lantaran nu kiai mah make baju biasa atuh ka dieu bagian kiri. Anu tadi jawara teh eta kikiaian make jubah make udang-udang atuh ka bagian kiai. Bener dibagi roti. Kacekel kunyana. Ih, cak ada roti can asak ya. Sial, cak jawara teh goblok juga teh naon ngejendul-jendul berarti teu sampurna cak kena ieu. Naon negara ngagorengna. Barang datang keluar teh kapangi teh jeung nu kiai asli nu lain make kiai teh. Sia dibayar. Mana tah? Tah ojol tah jang sia. Emang kudu can asak. Jendul-jendul tah. Mereka disebut. Barang datang keluar teh dibuka. Kabehan nu kiai mah mutiaraan. Cak jawara berarti nu ngajendul teh mutiara eta. Kunaon dibikeun ka batur tolol lain. Tah eta kos kitu. Anu tadi kiai asli mah tetep bae kiai. Anu lain kiai mah tetep bae sanajan di kiai-kiai ge KH Supendi EF atuh lain mah lain bae. Tetep bae ge bagianna ge di akhirat atuh lain bae. Tetep coklat doang nya mah. Gecok nu kiai mah kiai bae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah malam ieu kukula diajak tafakur. Artina ala kadar berpikir horenganan ngabangun masjid teh lain sakadar ngabangun horenganan nembus datang ke akhirat. Nu pernah nempelkeun di dieu mungkin semen, mungkin pasir, mungkin bata, mungkin duit. Masya Allah nu ditempelkeun di dieu betapa indahna jeung bahagiana. Untung ka bina-bina anu henteu pernah nempelkeun ka ieu rugina ka bina-bina. Tapakuran umur urang, tapakuran kalakuan urang, tapakuran amal-amal urang, tapakuran hirup urang ka hareupna sebab ieu bakal jadi kapal engke jaga di akhirat. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mulai ayeuna bukakeun mata hate urang, tendeunkeun asma Allah di jero hate supaya ketika ka mana bae di jero hate urang aya Allahan. Geus boga perasaan bahwa Allah babarengan jeung urang. Ketika boga perasaan Allah babarengan jeung urang moal ngalantur ka mana-mana. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kuari geus bener-bener masjid ieu telah diresmikan, berarti dibuka setiap saat untuk sholat baik anu munfarid maupun anu berjamaah. Sing hade neangan imamna nya masjid ieu imamna anu paseh lantaran imam nahamul kana makmum. Sing hade nyieun imamna deuleu makharijul hurufna supaya pas jeung ulah waswas. Lantaran loba dongengna aya jelema waswas usolli Allah usolli Allah orang Arab ayakan didinya. Bagaimana ini sholat ya? Dah dicekel bae kunyana keluar. Saya imam. Orang Arab makan sekali-sekali bae. Nah, sholli Allahu Akbar.
nyanan kadinya sekali aja cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan teu beres kabeh. Tah besi karar itu ieu imam ieu. Du batak du rapi besi teu bisa makraj-makrajna. Nah, di aya badu salam. Kaditukeun ka badu salam kitu. Kaditu. Nah, ieu mah geus. Ieu. Ustaz Badru, kula menyerahkeun anak kula ieu deuk dipeupehan, deuk dikukumahakeun, lain dipagahan ngaji buru bisa dipeupehan lo kumaha Badru bae geus kaditu. Tuh, malah mah mun aya ngajodoh los pangawinkeun kan. Malah mah ieu anak kula parawani besi ku Badru deuk dikawin-kawin. Cak Badru mantep ieu mah kos ge mah ieu. Nah, etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mun dikecaritakeun tentang maziah masjid encan terus kan tadi teh tentang jelema anu cicing di masjid maha suci Allah baca tasbih zikir sebab naon sebab ningali ka akhirat yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar lantaran nyana sieun horenganan aya poe anu kadeuleu langsung neraka. Sieun gitulah para jamaah yuk urang ngadoa mudah-mudahan nu ngabangun masjid ieu dibere jaramuga ku Gusti Allah dibere salalubur ku Gusti Allah nun teu milu ngabangun ge mudah-mudahan dibere subur sanggeus teh jadi ieu masjid mudah-mudahan dibere daek ngeusianana sanggeus teh daek ngeusiana daek ngurusanana jeung kabeh nu ngabangun nu ngeusian nu ngurusan nu liwat nu neuleuh doang mudah-mudahan salamet kabehan di akhirat engke kabehan urang digiring ka sorga Allah. Imam bakal nepah ti heula muadzin engke kadua nu berjamaah tuh nu neuleuh doang pandeuri nu neuleuh doang mah ti jebur bisa nu neuleuh doang sakitu bae. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awal hadza wa hadza amun qabil Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.